Dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan terendah. Kepala desa teh hampirnya mayoritas malah nyokot eta kana waragan dana desa teh nya. Jadi anu ka proses mah memang anu apes eta mah kawasna. Ngan teuing ari 100% teu mah ngan teu mungkin 100% mah nya. Tinggi di mana? Keending aangan yang mereka jaga rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mangayu di mana wae ayana, moga-moga panjang yuswa bari sehat kembali rezekina rahayu dunya rabu akhirat. Dina video ieu simkuring bari semedar aya carita anu pikabungaheun nya ta ieu kabarna ti Jaksa Agung sapertos kieu tah. Apabila ada intervensi atau perilaku yang tidak baik dari oknum jaksa dan pegawai kejaksaan, saya sampaikan bahwa telah memasukkan beberapa informasi dan pengaduan mengenai hal tersebut. Pada kesempatan ini, terakhir kali saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Tah, gitu geuning wargi nya sapertos kitu cenah. Tapi omat sate acananya di-subscribe heula sareng kedah dibiasakeun nonton dugi ka save ieu video supados henteu lepat hartos salah paham cenah geuningan kitunya. Tah. Tapi da seueur pikaseurieunana ieu teh nya saestuna mah nya urang seung-seurikeun kadang-kadang kahirupan teh loba anu pikaseurieunana tah sapertos kitu nya. Dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan terendah sampai terus ke atas. Korupsi sudah menjamur di sini. Kepala desa kemudian yang tadinya tidak pernah mengelola keuangan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengelola keuangan sekitar 1 sampai 2 miliar dalam setahun. Inilah menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan setelah menerima uang itu. Para jaksa di daerah untuk hati-hati menanganinya. Untuk para kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya. Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Heuda kieu nya ye simkuring moal ngabelaan para kepala desa nya da anu deukeut jeung simkuring mah pagiling gisik teh seseueurna mah kepala desa. Apan simkuring mah lain pajabat bupati atau napi kabupaten nya anu paling luhur teh meureunnan pajabat desa nya kepala desa lah meureunnan kitu tah anu sok jeung simkuring nya pagiling gisik kitu tah anu gursek sapopoe tah. Jadi simkuring nya dah rada hatam gitu urusan para kades eta mah kitu tah. Simkuring teu aya kaperluan ngabela kepala desa kitu nya. Ngan simkuring nyakseni nya tah kawasna lamun aya para kades ieu nonton video ieu bakal satuju kawasna nya. Ngan air hayat mah jeung netizen cangtang tuh nya. Centang tuh pasti we aya suudon jeung maklum nya kitu teh lah pikaseurieun nya tah. Tah Pak Burhanuddin nya asim kuring mah reueus pisan ka Pak Sanitiar Burhanuddin eta nya ngagaurna memang kawas mau lodaya eta alus lah pokona mah teu era sim kuring mintonkeunna oge urang ngajalengka eta teh tah memang aya wargina oge nya jenderal eta teh nya namina teh Pak TB Hasanuddin eta teh dukaraina dukarakana eta teh nya ngan sa terang sim kuring sapertos kitu nya.
Tapi ye urang Sunda pituin anjeunna teh. Tah kieu Pak Burhan ye apresiasi lah kanggo salira komo aya statement kanggo bawahan salira nya di bawah gitu aya Kajati pan eta teh nya dihadirinana teh lajeng ku Kajari gitu nya. Tah eta teh memang janten perhatian tah kakuping ku simkuring rakyat anu basajan kitu teh nya sapopoe lamun teu aya TikTok mah mal uninga salira aya statement eta gitunya pan simkuring mah sapopoe pagiling gisikna teh jeung kaum jumerit rakyat nu basajan tah gitu eta ngageleger kawas geledegnya tah lamun ngalakukeun hal-hal nya menta-menta proyek khususna tah akan saya tindak hebat nya malah nepikeun ka dipecat eta teh. Tapi lamun sababna proses para kepala desa nya da pamendak simkuring kepala desa teh hampirnya mayoritas malah nyokot eta kana waraga dana desa teh nya. Jadi anu ka proses mah memang anu apes eta mah kawasna. Ngan teuing ari 100% teu mah ngan teu mungkin 100% mah nya. Jadi hartosna anu teu kapanggil ku kejaksaan teh boleh jadi lain kepala desa anu jujur tapi memang teu kapanggih. Simkuring prihatin cenah peuceunah ieu oge loba pisan kepala desa anu dipanggil ku kejaksaan disinyalir melakukan penyelewengan. Puguh we atuh kepala desa di lembur mah deg-deg atuh dipanggil teh kesangan tongong paranas tiris. Tapi dah cenah pada akhirnya mah bisa beres oge ngaliwatan jalur hanapeun meja jeung aya oge nu sabagian mah tetep diproses tapi jadi ATM tah simkuring kirang paos kumaha rupana eta ATM teh kepala desa jadi ATM teh tah kirang paos simkuring eta mah tah kepala desa teh gitunya ngalakukeun hal eta nya kuring aringis oge nyebutkeun korupsi tah sabab loba batur kuringnya anu jadi kepala desa. Itu tah maksud simkuring gitu tah. Jadi lamun ceuk bahasa cawokah nama nya meureunana oknumna teh aya sabari hiji ngana lobana oknum meureun kitu tah ngalakukeun. Ngan ari keur simkuring tutuin mah ngamaklum. Komo bet lamun kepala desana anu inditna jadi kepala desa teh anjeunna teh memang ti rakyat biasa-biasa anu hartosna secara finansial anjeunna teu acan mandiri kitu tah. Tapi karena kusabab masyarakat teh percaya ka anjeunna anu pada akhirna nya pan kasohor kiwari mah lamun nyalon kepala desa teh kudu boga duit ratusan juta malah miliar. Tah ieu mah kadang-kadang sok aya kondisi kieu. Eta teh tokoh eta teh figur eta teh sae. Heug we akhirna mah didukung, disokong ku masyarakat sehingga menang dina pamilihan. Tah anu kieu anu riskan teh nya ieu pamendak simkuring. Sabab naon? Anggaran operasional kepala desa memang nya sangat terbatas nya lamun dihitung ngelola sadesaeun nya minimal 4.000 eta teh da di desa simkuring mah aya 11.000 aya 12.000 kitu nya. Eta teh meuleun lain har gampang kitu nya. Simkuring lain kepala desa ieu, tapi simkuring paham bener tentang kejadian sapopoe nya. Komo simkuring sok resep jeung PSM nya pekerja sosial masyarakat. Eta mah calon pisurgaeun unggul tah ibu-ibu eta rata-rata ibu-ibu eta teh nya. Hebat pokona mah. Eta nu karaos ku rakyat basajan mah nu rakyat miskin komo nya eta. Tah alah kaum jumerit mah eta teh diandalkeun pisan para ibu-ibu kader pekerja sosial masyarakatnya. Hebat, apresiasi lah khusus di simkuring tah. Eta teh kondisi-kondisina sok aya kieu. Eta teh Pak Burhan ye nya, Pak Kajagung. Ari ka kepala desa nya kawas ka malaikatnya ngan teu kawas ka Gusti mah meureun kitu tah. Da bet sagala rupa
nyokona kabeh muarana ke kepala desa. Eta mah erek RT, erek RW, erek masyarakat biasa, erek tokoh. Lamun aya masalah-masalahnya, eta mah erek amis, erek pahit. Eta mah osok nyoko, jeung osok jadi citra ka kepala desa teh. Umpamana kieu. Ti mimiti rahayat anu butuh biaya keur sakola budakna, erek kuliah, erek asup ka SMP, erek asup ka SMA. Eta teh sok ngagugumek kepala desa. Malah osok keluar waraga eta teh cek cohagna ti mimiti anu ngajuru nepikeun ka anu nyakolakeun budaknya kuliah gitu eta teh sok kababawa kepala desa mah karunya di mana anggaranana atuh anu nyunatan anu maot anu ngawinkeun eta teh anu pasea pacengkadan kepala desa kabeh jeung sok ngaluarkeun we biaya karunya tah eta da lamun kepala desa kanu maot henteu ngamplok eta teh da tuh beakan ae kita diomongkeun teh wah kepala desa disebutna ge kepala desa PKI wah kitu tah nya lamun aya nu hajat heuge ngamplokna teh umpamana ukur 50.000 hampura ku simkuring disebutkeun sabab ieu mah fakta kenyataan di masyarakat faktual ieu mah lamun ngamplokna ukur 50.000 wah eta teh dikakaya geus sedengkeun ari kepala desa di mana penghasilanana nya lamun pada akhirna mah angger nyokot keur dana pembangunan nyokot dana tina anggaran nyokot tina dana slot nyokot tina dana desa jeung sajabana anu pada akhirna mah nya leutik-leutik wae oge anger ngaranna mah korupsi tah kitu kumaha ieu solusina katamahan deui anu paling rujik mah sok abring-abringan wartawan ka kantor kepala desa tah eta teh apan wartawan mah meureun dua nya lamun teu anu aya ditanyakeun atanapi aya nu dikonfirmasi da ieu mah eueuh nu dikonfirmasi eueuh ditanyakeun datang we ka dinya song we amplop kadang-kadang eta eusina teh ukur 20.000 eta teh ditarima we eta wartawan tanpa surat kabar kumaha tanu karitu karunya itunya dauh anggaranna eta teh nu kitu deug teh ditambahan deui sok aya nu ngaranna ormas atanapi LSM sok padahal meureunnan eueuh tina anggaran rumah tangga jeung belanja mah kudu ngalakukeun hal kitu eta mah meureun oknum sifatna nya piraku bet aya hiji ormas atanapi LSM neangan sumber dana tina punta penta ka kepala desa kitunya kalayang koloyong gitu danu ka panggih ku simkuring mah eta teh kadang-kadang perilaku preman anu kitu teh preman anu di bajuan tah hampura simkuring ye sabab ieu mah kanyataan fakta sok komen lamun naon lamun simkuring henteu lamun simkuring nyalahan ye tina perkara ieu nya hampura ieu mah keur kamajuan daerah masing-masing supaya lurah-lurah simkuring supaya kepala-kepala desa nu aya di lembur-lembur henteu korupsi karunya gitunya korupsina anu teu ngahaja teh ya lamun nu ngahaja mah nya anu ulu biung kana ngajemol rakyat-rakyat kana mafia taneuh gitu eta mah geus proses mun bisa mah hukum gantung panghianat nyata eta mah tah kitunya punten tah kitu Pak Burhannya eta mah ngan sakadarnya curhatnya di masyarakat anu paling handap cek bahasa keren mah grassroots tah kitunya pan aya mah aya istilah no viral no justice tah mudah-mudahan atuh keadilan teh hadir agama teh hadir di desa-desa anu pangjuruna kitu tah wargi Mang Ayi kedah mibanda pola pikir anu rasional logika anu kuat sareng nalar anu bener tur hebat hapunten bilih aya nu ka Badung harigu kadupak dada nya kaciwit ati dicekapkeun hadeus kitu di kadinya samentawis nya tah engke disambung deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rampes rahayu gelis